Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang hadaro heula sasarengan supados berkah ngaosna kang musannif kitab Tanqihul Qaul al-Hasis fi syarhil babul hadis sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswadai wassolihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi sayyidina Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi musannif kitab Tanqihul Qaul Senawi Abantani Al-Jawi usuli wa puri silsilatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Urang ngajengkeun kana pangaosan kitab Tanqihul Qaul al-Hasis halaman 27 anu aya kitabna mangga samikeun logatanana upami abdi sal dina ngalogatna mangga laraskeun urang belajar sasarengan. Kitab hadis al-babus sadis asyara ariya bab anu ka-16na al-babus sadis asyara ari bab anu ka-16na fi fadilati zakati eta tetep dina mertelakeun fadilahna zakat. Qala parantos ngadawuh saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zakatu ari zakat kuntoratun eta jembatan kuntoratul islami eta jembatanana agama Islam. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zakatu ari zakat tuhrul imani eta nyucikeun kana iman. 2 hadis sadayana 10 hadis setiap babna teh setiap babnanya sadayana 40 bab. Kamari atos ngabahas padilahna pirang-pirang pasunatan ke kapayuna mertelakeun padilahna pirang-pirang sedekah ayeuna zakat anu ka-16na. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak balu moal narima saha Allah Gusti Allah al imana kana iman ila bizakati angin ku ngaluarkeun zakat. Wala imana jeung teu aya imanan liman pikeun jalma la zakata anu henteu zakat salahu ye si jalma. Nah, kitu nya. Jadi hadis-hadis anu dieu teh dibuang sanad-sanadna distos diringkesnya ku musannif teh hadis-hadis sahih teh tos diringkes jadi tinggal waqala supados teu panjang teuing. Di playlist aya ti anu tacan terang bab kahiji bab kedua ngabahas naon wae aya padilahna berjamaah, padilahna pasunatan, padilahna adzan, padilahna puasa atosnya. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padilahna maca bismillah aya seueur padilahna maca bismillah teh. Padilahna maca la ilaha illallah seueur deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasunu kudu ngaraksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh. Hasinu lain hasunu hasinu pil amar. Hasinu kudu ngaraksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati ku zakat. Wadawu jeung kudu ngubaran aranjeun kabeh marodokum ka pirang-pirang anu garering ti aranjeun kabeh bis sodaqati ku sodaqah. Wa'iddu jeung kudu nyawiskeun aranjeun kabeh lil balai pikeun balai addu'a kana doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yang pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalaka henteu ruksak
atawa moal ruksak. Naon malun harta fibirin di laut di darat wala jeung teruksak harta bahrin di laut gitu. Illa biman izakati angin kecuali kunolakna kana zakat. Harta di darat yang di laut mau ruksak. Anu boga harta kecuali lamun nolak zakat ruksak hartana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung pantos ngadawuh sakanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imanan taya imanan. Liman pikeun jalma la sholatan nun taya sholatan lahu ka si jalma. Wala sholata jeung taya sholatan. Liman pikeun jalma la zakatan nun teu zakat ieu si jalma, la zakatan nun teu zakat salahu ieu si iman. Jadi sampurna sholat zakat gitunya. Kudu sholat kan zakatnya masuk karena rukun Islam. Rukun Islam ji syahadat, sholat, zakat, puasa, muga haji. Kaji sholat, geus beres sholat. Ji syahadat, geus beres syahadat teh urang teh sholat. Jadi mapai. Lamun urang syahadat heula, sholat heula henteu syahadat heula teu sah imanna. Jadi nu pertama teh matak dipapaikeun hiji syahadat, sholat, zakat. Tah. Zakat anu mampu aya zakatna dina fikih eta dina ilmu fikih dibahas tentang aturan-aturan zakat anu wajib zakat naon wae teh. Zakat naon anu kudu barang naon anu kudu zakatan panan. Hiji syahadat, geus beres syahadat tuluy salat. Tah, tuluy zakat, tuluy puasa, terakhir munggah haji lamun mampu. Jadi papayana teh syahadat heula tuluy sholat, geus syahadat sholat, geus sholat tuluy zakat puasa. Ieu lamun puasa zakat henteu, sholat henteu, wah nol puasana. Percuma gitu. Terus munggah haji, terakhir munggah haji mah, mau munggah haji syahadat henteu, sholat henteu, zakat henteu, munggah haji we hanya sekedar munggah haji, hayang buka titel haji, nol nilainya. Jadi kudu mapai rukun Islam teh, matak di hiji syahadat, dua sholat teh hiji syahadat, geus beres syahadat sholatna kudu bener. Sholat tihang agama lamun sholatna teu bener kadituna rusak. Zakat puasa munggah haji nol kabeh lamun sholatna henteu sholat, tara sholat. Jadi sahiji teh syahadat geus asup syahadat, tuluy sholat, geus maca syahadat, dua kalimat syahadat, tuluy sholat. Tah penting sholat teh. Eta angka hijina sholat. Lamun urang sholat teu syahadat teu sah urang cara masuk Islam. Maksudna lamun urang kafir gitu. Jadi lamun masuk Islam teh syahadat heula, tuluy sholat, tuluy kadituna ngalakukeun amal zakat, puasa, munggah haji ka Baitullah gitu. Jadi wajib zakat teh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung mantos ngadawuh Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahiru kudu ngabersihkeun aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati ku zakat, ku ngaluarkeun zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung mantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ari saning jalma wajibat eta anu wajib alaihi kasih imanon az-zakatu ngaluarkeun zakat. Palam yadfa tuluy nolak itu atau henteu ngaluarkeun ieu si jalma kana ieu zakat. Bahwa mangkari si jalma finnari eta tetep dina neraka. Man wajabat alaihi zakatu falam yarfaha fahuwa finnari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sawe jalmana anu wajib, man ari saning jalmana anu wajib. Jadi jalma teh geus wajib wajib ngaluarkeun zakat, terus mana teu ngaluarkeun kana zakat teh mangka eta tetep eta si jalma di neraka. Tak kudu nyaho urang zakat teh naon wae anu kudu zakatan ku urang teh, harta naon wae anu kudu zakatan urang teh, terus zakatna sabaraha kudu apal. Aya dina kitab fikih eta, ngabahasna kitab takrib aya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung mantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira henteu alus. Henteu aya alusna pimalin dina harta la yuzaka anu henteu dijakatan ieu mal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung pantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mana zakata mana Allahu taala anhu hafdallahi. Man ari saning jamana mana anu mugen ieu si jalma. Az-zakata kana ngaluarkeun zakat, mana mangka mugen sah Allah Gusti Allah taala bari malur Gusti Allah anhu kada si jalma hifdul mali kana ngaraksa hartana. Jadi sajalma nu mungeun ngaluarkeun zakat, Allah ge mungeun ngaraksa kana hartana eta si jalma.
Babus sabiasyara fi fadilatis shadaqati wallahu a'lam bissawab. Sakitulah mudah-mudahan aya mangpaat kangge sadayana.